Aya hiji kiai ngawurukan maca la ilaha illallah. Setiap jelema nu datang ka eta kiai diwurukan la ilaha illallah. Atuh geus loba muridna. Hebat teh kiai. Ngan eta kiai boga karesep nyana teh ngingu manuk jeung ucing. Meng bahasa dia mah. Aya di dia tuh belah ditu meng garong tapi teh mah. La ilaha illallah ngan nyana resep miara manuk jeung ucing. Aya salah sahiji muridna anu peduli ka guruna, ningali guruna resep manuk jeung ucing dibawakeun manuk beok. Dibawakeun ucing anu rambos saya teh ucing naon? Sia nyaho ngaran teu boga kan anggoranna mah kan. Ye emang anggora sabareu deui? Anggora ulah ka imah Ibu Heti kus endang. Begitu ningali di patengahan teh di patengahan. Ulah tahlil imah Ibu Heti. Yuk aya kurung ucing, masyaallah barang di deuleu ucing. Ulah nanya, "Bu, ini kucing apa? Ini anggora Pak Kiai?" Ini di dunia cuman ada 10. Ini ada silsilahnya. Bah, budak sakumaha Habib. Aya silsilahan aya sertifikatan. Ibu Heti kos endak dideuleukeun ku nyana bener. Mun car urang mah ya anggora bin anu. Ya Allah. 10 sedunia cuman 10. Masya Allah karim bagus. Kohara. Urang resep naleuna. Ditanya ku kula, "Bu, ini belinya berapa duit?" "Murah. Cuma 250 juta." Di dieu daripada meuli ucing 250 juta mendingan meuli ucing Karawang. Jelas sama ditumpakan anak. Ayo meuli 250 juta leutik kene. Ini kalau udah besar Pak Kiai ini kalau udah besar mahal. 400 juta bisa 1 miliar. Hayang aing cek. Kadaharana khusus, sampona khusus, isirna khusus dan lain sebagainya. Eta ucing anggora dikeluarkan ku nyana, buka kuncina. Nurut. Kitu-kitu nurut. Coba ucing ente. Ulah ucing ente mah anak dikiekeun teu nurut. Anak kurang parah berenya. Aya itu mah lantaran parabna bagus nurut. Awewe ge lamun parabna bagus nurut. Lamun parabna kurang bagus teu nurut tah we goblok tah we nya. Lah iyalah. Dunia mah kos kitu bae. Nah ieu mah balik deui lanjut sama carita ucing ieu. Wari hekene mah ucingna geus gede. Nah, ieu kiai resep manuk, resep ucing. Di pagahan la ilaha illallah eta beo lantarannya nama biasa ngawurukan la ilaha illallah beo di pagahan la ilaha illallah ti tepati bisa datang ka rada bisa datang ka bisa datang ka pase eta beo lamun geus ucap la ilaha illallah beo mapan kumaha magahan kula pernah boga beo nang ti Garut. Eta mah bisa ngan cewek bae deui. Cewek. Wah, sia di masa ieu. Sial ta beo. Atuh teu meunang aya tamu, cewek. Ya. Teu bagus ye, banget. Aduh, eta ditarongton ku budak-budak SD asal eta ka imah kula narongton. Nah bisa waladhdallin, bisa assalamualaikum, bisa cewek-cewek dan lain-lain sebagainya loba. Akhirnya budak makan merek permen karet. Nah di mere, di leg-legonya, nah atau kikilan. Wari geus aya di alam barzahnya nah. Ayo beho, masya Allah diurukan la ilaha illallah paseh. Pokoknya eleh Badrul Salam tadi. Wow, telepnya saja la ilaha illallah beona. Masya Allah, nu teka taji KBG ku bahasa beo ngucapkeun la ilaha illallah. Satu ketika di Paraban
begitu di Paraban buka lawangna, dibuka ngancok aya emeng kesayangannya na atupan emeng maka manuk atur sepe langsung ditikam burak geus teu bisa kukumaha eta kiai cerik Masya Allah lain cerik letik cerik gede eta kiai muridna datang kiai kunaon si cerik yang cerikan manuk sapira manuk dibelikan deh gugula sapira manuk tenang banyak kiai manuk bae kudu cerik lain eta cekana naon atuh sapira manuk ucing dibelikan manuk dibelikan ulah cerik kiai teh guru kula manya beo paeh bae ge kudu cerik lain eta cekana naon atuh kiai eta beo ku aing diwurukan la ilaha illallah sakitu pasehna tapi begitu diterkam ku ucing nyana sakarat balik deui ka bahasa aslina henteu ngucapkeun la ilaha illallah endahan tah eta nu aing pake cerik ge beusi manusia nu biasa maca la ilaha illallah nurutan beo ketika sakarat endahan jahe sing ada siarah